Dedengos. Apa kabarnya Dedengos? Oke, welcome back to My channel, bukan my channelnya, channel kita ngos-ngosan. Ngos-ngosan di channelnya Romi Jaya Saputra. Saputra. Romi Jaya Saputra. Channel. Jangan lupa subscribe, Komen, like, share, dan tekan. tekan loncengnya. Kling 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 Oke. kling. Lonceng gandeng dan juga lonceng SD-nya gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ngos-ngosan Ngos-ngosan. akhirnya memutuskan untuk tayang 1 minggu 2 kali. San. Itu karena apa? Karena kalian semua. Wey. Mantap. Terima kasih. Terima untuk kasih atas partisipasinya. Untuk tren positifnya terima kasih teman-teman. Oke. Untuk mendukung kita di acara ngos-ngosan ini ya. Anjing bisa Pokoknya gitu. jero bisanya. Padahal karek sabaraha poe gitu. Teu biraha kan main Kita penting katanya semangat. tiap hari Senin dan Kamis. Kamis, Iya. seperti puasa. Oke. Senin Kamis gitu ya. Iya. Nah, kemarin Hari- kita Heeh. yang udah video yang sebelumnya kan udah ngebahas tentang puasa ya. Iya. Nah, pembahasan puasa itu gak cukup sampai di situ. Betul. Masih banyak kan, ada sahur, ada buka puasanya, ada tarawehnya, banyak sekali. Banyak sekali. Sekarang akan ngebahas tentang buka bersama. Buka bersama. Oh, Tradisi buka bersama. eta euy, puasana acan. Heeh. Ngarencanakeun buka bersama teh geus. Ngos di tahun saacana. Di tahun saacana teh pas buka bersama tanah itu engke tahun depan mah. Harusnya. Aduh. Di mana buka puasa teh? Oh. Sugan geus mau pamajikan ya. Bahasana. Pan teh nyaho. Heeh, bener. Tah, ieu aya kopi heula. Kopi. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih kopi. Terima kasih Bintat. Iya, Wah. Bintat. Nanti kita bikinin jingle der kopi Oke, Bintat ya. jingle jingle bagowel. Adalah. Bener. Aya tuh ini. Sok we teh nginum-nginum aja kudu bareng atuh. Panas sekali di malam. Oke. Biasana mana buka bersama kok ayeuna geus sabaraha list buka bersama? List buka bersama ayeuna geus aya 3. 3. Di mana wae? Baturan SMP, SMA jeung kuliah. Waduh, bener. Bener. Baturan SD mah kadang-kadang geus paraho. Karena apa? Paraho. Tapi anu rada manjang mah terus biasanya sok baturan SMA aja. Heeh, baturan SMA tingkunan. Da soalna kan mimiti hidang di dinya. Mimiti apal bobogohan di dinya, apal bangor ge di dinya di SMA. Di SMA. SD jeung SMP pan bolon, pabelit jeung leho. Boro-boro inget ka buka puasa gitu. Nu inget teh kumaha nyusut leho sangkan teu kanyahoan ku guru. Nah, Oh, bener. Kadang-kadang orang teh ngomong oke kan sok pajelit jeung leho. Tah. Biasana lamun buka bersama teh tapi nu kurang karasa mah nya teuing ya para dedengos sekalian. Apakah merasakan juga kalau buka bersama itu makin kesini makin nanti berkurang antusiasna gitu nya. Heeh nya, makanya. Teuing nu kaalamannya kitu duka gara-gara urang geus kolot kitu nya. Geus Geus beda sibuk pamikiran sibuk masing-masing. masing-masing aya nu gawe kan aya nu pabelit jeung anu nyieun imah nu melur teh loba lah. Kitu aya nu kawin, mempersiapkan kawin teh nguruskeun pamajikan, can pamajikan pabelit jeung budak. Loba lah gitu boro-boro inget ka buka bersama. Tapi heuh momentum buka bersama teh eta rame. Geus jarang nya. Baheula maksudna teh. baheula rame. Tah ieu mah nu rek dibahas teh. Nah habet heuh jarang gitu nya. Heeh. Karasa teh. Aya jiga nama ieu teh aya hubunganna oge jeung teknologi. Nah jeung teknologi. Nya atuh buka bersama ayeuna geus jarang teh. Pan naon oge ayeuna mah geus serba online atau serba digital. Wah, eta buka bersama oge geus daring ayeuna mah. Widih, geus daring gitu. Jadi buka bersama di Skype, mana? make Skype. Skype gitu. Jadi urang teh ujung nu di Mekah, ujung nu di Madinah. Bisa buka bersama. Bisa buka Nu bersama. penting mah waktuna bareng gitu. Rek Iya. jam sabaraha bareng buka make Skype-an bisa via WA ge aya namanya. Tapi waktuna bareng kumaha siapa beda negara teh beda waktu. Nu penting kan manehana mun misalnya di Arab jam 8 bukana berarti urang nungguan bareng jam 8 gitu. Kan daring gitu lagi gitu. Tapi tah eta alusna teknologi teh sebenarnya mah bisa oge ngaratkeun tali silaturahmi tapi bisa oge ngaanggangkeun silaturahim. Artina teh apa nu tadina misalkan buka bersama teh tatap muka misalkan yo. Ayeuna mah kan cukup ku WA we gitu. Kan eta apa ngalus lah jangan jauh-jauh mah. Tapi kan aya nu tibang jeung tetangga atau beda kamar hungkul. Ayo buka bersama. Ayo buka bersama. Bener buka bersama ngan jeung keluarga meureun tah mah. Maksudna teh ngobrol nah ieu ngobrol, mah gitu. Tah, biasana anu nyieun ente berkesan atau naon lah dinu buka bersama naon tah kira-kira? Amprok jeung babaturan nu geus lilatara amprok sih intina mah kadinya. Kadinya nya. Heeh, kadinya. Jadi
hayang apa kabarna kumaha manehna geus jadi naon gitu. Ayeuna kan aya nu jadi polisi bawa ternyata jadi tentara. Nostalgia lah kadinya dari deket-deketna. Tapi esensinya kadieu-kadieun mah eueuh. Ai nostalgia mah atuh negara eta mah. Aduh Belgia anjing. Jauh anjing sugan teh ka Norwegia aing lebih deket. Tuh ka Belgia. Eta mah ieu nya melepas rindu. Melepas gitu rindu loh. gitu. Tapi pas amprok teh kala nyenu di udara teh selfie, kita buka bersama padahal itu rek popotoan mah nya. geus eta udah loba dalam lagi bisa. Monas Ke Monas kan. Jonas goblok. Oh, Jonas. Monas. Saya pikir demo di Monas. Ya, Nah, lamun misalkan geus amprok tah, biasana naon? Hareupeuna sok aya deui tara say hello, naon teh ngaranna teh? Kabar-kabari dan lain Rata-rata sebagainya. jarang. Rata-rata geus buka bersama. Allah Wah, banyak wah, kan ya. gitu. Ini momentum buka bersama teh ngan keur aya keur puasa unggul, geus we beres. Beres. Ah, gitu buka bersama fotoan beres we. Leuheung lamun urangna keur nyekel duit tah lamun buka Tah bersama. lamun keur teu nyekelna. Heeh, mangkaning tinu saminggu teh jadwal buka bersama harita. Aya kan 5 atau 4 kali nama. Tah sakali buka bersama teh moal mahi 20.000. Moal mahi 20.000. Moal mahi aya mah. Zaman kiwari mah geus. Omo zaman ayeuna mah. Soalna teh manis ge aya mah geus 17.000. Woi, Can sanguna 25.000. euy, Acan jeung takjilna. Gocap lah bisa lempengkeun nya 50. 50 gitu. Heeh. Tah eta teh ayeuna mah aduh geus bangga bener. Tah ayeuna mah jiga nama aya oge tah eta penyebabna. Kunaon jelema ayeuna geus jarang buka bersama. Olok gitu maksudnya mah. Tong buka bersama lah cenah. Ciciren eta teh. Ciciren. Kanu hirup teh keur ripuh. Ciciren pabelit jeung cicilan. Heeh, bener. Aduh, eta cicilan Pasti sobat miskin ngalarti bahasa itu. Sobat miskin. Tapi yakin ai dedemit mah moal aya nu Wah, itu lah. dan lebih mah di kalangan menengah ke atas. Menengah ke Kan atas. anu ka bawahna urang duaan. Keun bae. Kebae. Nu teu garablek na mah. Gablek urang. Anu Mantakna kudu dilalajoanan. Semua urang bisa gablek gitu. Heeh, bener. Supaya urang ge hayang boga kuota kos di dinya atuh lalajo YouTube. YouTube, naon. Gadang na. Da ieu teh yakin anu bari ngagoler nya nya. di YouTube teh. Bari jeung aya nu penasaran ngobrolkeun naon sih jelema duaan teh pada renting. Heuh kebae gitu. Bener. Tapi da deningan ku sabab boga teh ya. Boh kuotana, boh HP-na. olahraga duitna, HP-na. Tapi da ditongtong di setel kitu. Mantakna ai urangna boga mah tah kitu atuh. Pamugi we ieu mah di para dedemit anu sakitu seueurna Nah dedemit dedengos. nya cai ge deukeut udah kayak ka dedemit. Ka para hampura. Faktor umur teu naon. Bener. Cai ge deukeut ka dedemit teh da. Bae dedemit teh deukeutna ka dedengkot. Nya Dedengkot teh pangsetiana Wuh, gitu. atuh. Bisa kalau ke sieu mah dedengkot SMA ieu. Bener. Loyal lah gitu. nya Tah, mudah-mudahan para dedengos ge bisa loyal ka urang duaan. nya tapi Gitu, nya. mah tah loyal, fanatik jeung goblok teh hampir sama. Kabeh kudu bisa dibedakeun mana Bedakeun. loyal mana fanatik jeung goblok teh rada sarua-sarua gitu. Beda saeutik mah ngagijlak saeutik deukeut karena kegoblokan. Maksudna mah kade Kan aya anu fanatisme buta. Di model kitu teh jadi kepengaruhan ku hiji sosok lah gitu. Apa tidak dicerna lagi bagaimana kebaikan paru dahar, paru asup gitu nya, teu dicerna teu disaring heula gitu. nya ai dahar bae mah pan lila urang teh. Modalna Modalna eta deui gitu, mules. Intinya kudu bisa mencerna, kudu bisa milah. Pokoknya filter lah gitu nya. Bijaksana Bijaksana intina dalam mah. memilih dan memutuskan gitu. aya dengan ta model urangnya ai urang mah pan orang Subang yo. Ai jelema nu sok pang Subangna anjing. Seolah-olah dikeureut getihna teh ganas gitu. Mau habis. Anjing jelema pang Subang. Nya ieu mah contona. Contoh, Aya gitu. nu misalkan Aing orang Subang gitu. ke daerahan rasis Oh, rasis. Urang Ulah, mah gitu. Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetap satu jua. Junjung tinggi Pancasila teh di dinya. Wah, di dinya. Gitu. Duh, buka bersama nepi ka Bener, Pancasila kan? segala ieu bahasan. Ada aing ngobrol mah gak mahal lah pancik urang ge. Oh, bener. Ayo masalah ngawadul mah urangnya kadang-kadang sok melebar ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu. Tapi di nu melebar eta teh kudu aya hiji benang merah atau pengingat lah gitu.
Tah model ayeuna pan urang ngobrolkeun buka bersama. Kaditu kan bae aya pulungeunna mah gitu. Sok pulung gitu. Ya. Misalnya Ayo eueuh pulungeunna. Kan bae nu penting baju lalajohanan. jalan tong di-skip we iklanna nya. Ya, Mama teh iklan Aduh, aing mah euy. supaya baju teh teu ieu wae gitu. Bener. Pabelit jeung bau kesang gitu. Sarung yeuh. Mun disusu, aduh eta cai urut nyusuhna. Wah kilat bukan. Terus juga sayur sop atuh kilat lagi. Sayur sop basi. Aduh, ya Allah, ya Robi. Lain dina mah heuh kanu sok buka bersama cing bisa nyokot paedahna lah gitu. Lamun dar buka bersama teh nya ngariung bener ngobrol Bener. naon Aing bisa. intina buka bersama teh nyaeta ngarakeutkeun silaturahim. Heeh. Ayo urang ngarakeutkeun silaturahim urang sangkan urang meunang kaberkahan. Tah, kadinya. Boh dibuka bersamana, boh tibabarenganna gitu. Sugan atuh dina buka bersama teh urang bisnis naon euy tah eta pan positif. Nah, eta Positif kan urang teh. urang bisnis boga naon aya Atuh kanu encan digawe katulungan katulungan, bisa digawe. bisa Anu ngajak encan pembantu usaha urang. katulungan bisa Nah, usaha tadinya. tah gitu. Da soalna- Kalau kayu mah boborot nah. Boborot wah. we hayu jajan. Ah sombong ieu aing loba duit ria anjing. Wah. Duit abur-aburkeun. Waduh. Lapan bajidor. Hayo. mending banget mending manjul. Wow, tungtungna gitu. Kalau mun aya nu ngajak buka bersama na beurang teh. Tah, ulah. Aduh, Ulah, eta mah tah, omong euy, eta mah euy. Terus lain zaman lamun maneh SMA keneh, lamun maneh sakola keneh teu naon. Teu naon. Pengalaman nya. Ai bari tuh di wargame dengan Oh, oh, di bari wargame ngewar, di ya. ieu di PS. Di PS. Buka bersama. Main PS teh biasa jeung anu koneng-koneng nya. Bener. Teh lamun dihubungkeun jeung nu ayeuna mah wargame jeung PS tuh, wah, Yahudi lah pokoknya. Yahudi. Maneh murtad. Waduh. Ayo urang mah lah ulah sok ngajaz batur pang teu benerna urang pang benerna. Ulah. Sanu nyaho nya. Ayo urusan bener teu bener mah eta angin Gusti lah. Urusan urang mah pokona mah maneh lalajo we. Yo resep gitu. Terus lalajoanan we heula. Sugana teh bari nama resep. Nya tah kitu. Pernah paribasa di bahasa Sunda ge bahasa Indonesia. Naon? Tak kenal maka kata sayang. Ya, Sunda ge moal bogoh mun teu wanoh. Tah, Mantak gitu. wanohan heula gitu. Supaya- Apalkeun urang teh kumaha Tah. tingali nya aya di Bener. deskripsi aya Instagram abi aya nya. Aya. Instagram Kayaknya Pak aya. Indra aya ke dituliskeun didinya. Aya. Terus Instagram Romi aya editorna aya. Editorna Midlicious aya. Jauh yuk. Loba pokoknya namanya. Ya pokona mah sakitu heula ti Kayak heula tong ditutup wae. naon. Intina naon? Nya pan samemeh urang sakitu heula teh. Hmm. Tapi urang kudu bisa nyimpulkeun kitu. Intina dina bahasan ayeuna kumaha carana buka bersama teh ulah ngan saukur ngan jadi momentum saat puasa saja. Nah. Menjalin silaturahmi itu harus pada bulan-bulan yang lainnya juga. Bulan-bulan yang lainnya. Ya. Jadi aya waktu luang teh sisihkeun lah Ya. gitu. Sabab cek dina keterangan oge sing saha-saha anu pinter atau rajin bersilaturahmi eta sing pasti Naon? loba kawawan. Udah loba. Pasti loba relasina gitu. Mudah-mudahan panjang umurna, gede Amin. rezekina Tah, nya kadinya. kapan dadangos. Amin ya Allah. Kada Rabbal dengos, bener. alamin. Tah, beureun sakitu cukup teu eta kesimpulan. Cukup lah, Cukup cukup lah, ya. Cukup. Pokoknya bisa nyimpulkan sorangan lah pasti para dedengos para Oh, pinter atuh. pasti atuh. Lain jelema samanea, lain jelema jore-jore. Pasti leuwih ngarti kan bahasan nu karadieu nya. Bener. Bisa nyendakeun, bisa nyokot anu alus anu gorengna piceunan teu naon gitu. Gitu. Sagala kasayan mung ti Gusti Allah anu ka gorengan segala Di mung urang ti sia. Aing mah henteu. Nya bios. Anjeun bangsaena abi nu goreng. Teu naon lah. Ya, sakitu ti obrolan ngos-ngosan dina episode nu Nah, ayeuna. ayeuna Wabillahi taufik wal hidayah. Salam dedengos. salam ngos-ngosan. Nya pan aing kieu teh klarifikasi bener tuh. Salam ngos-ngosan. Ngobrol. Oh. Jadi kudu loba latihan. Salam ngos-ngosan. Ngobrol. Ngoceh. Sana Sini. sini. Yeay. Ngobrol ngoceh